Nek elah anjing bisa pasti aku nyuk. Nyarekan we meureunana pamajikanna ulaheun. Itu pas ya? Heeh. Wis sia deui aing gua pas. Sok ayeuna sia bagong. Ini parah nih. Rongsok. Cuk. Diuk. Naon ku nyuk? Diuk lah ya, diuk. Ka dieu diuk. Ngajedog lah ya ka dieu. Bisnis naon atuh kayak anjing hinder ya aduh. Bisnis ieu mah aya nu ayeuna jual rongsok beusi 2 ton. Arek. Ini bola batuin kan. Heeh. Lumayan atuh. Bener ya teh? Bener. Sok ayeuna harga beusi sabaraha? 2.000. Heeh sok. Erek mah dibawa. Heeh tungguan. Aing mau mobil oh. Heeh sok. Tungguan ku aing. Ieu mah euy untung gede aing dibawa 2 ton. Ieu beun aing peuting ngipi bobogohan jeung nini teh. Hah, teu sia-sia ieu mah aing. Mangarujak dogan itu salah ya bapak meni asa hareudang ting haus aduh. Mending meuli Pak. Meuli panas kieu duh. Mending ngalah ka si balong. Urang naik mah. Si Odi ka mana nya? Aduh, aing geus ini rongsok. Yo, mobil kemana kan mobil? Aya aing mah naik naon? Duh, kebeneran orang ek mau rongsok, Bang. Rongsok di mana ket? Rongsok tuh jauh. Nangkuluna mobil. Lah sia masuk kagawean ket gerebat aing mah najis. Nah, ngagawean kumaha bener aing mah duit na ayeuna. Sok heula minta heula aing mah. Baraha? Arep teuing kumaha sia? Sabaraha asing puguh? Lah karep teuing aing kumaha maneh? Tah yo 200 tuh nya. Bener Juk. Oh, nah marokan aing bohong. Sal bantuan tiap karunya. Beunam betul lah. Ya. Nah bisa buat cuman aing. Siap. Aing di pameran mah. Nasi ucuk dia menang rongsok. Loba heeh si ket mending nyewa mobil aing geus 200.000. Berarti si ket masih unggul itu. Terus. Mantap. Oh. Si ket ngidal ka dieu yeuh. Nanti pakai rongsok ini. Kamana kata mau ket? Kumating si ucuk ngamuk ieu jalmana teu balik. Hah, apa sih mah? Lagi mana ucuk? Santai dia, pop. Ding, mana ke rongsok teh? Lain cuk ieu mah. Ieu teh rongsok mah aya ngan hese nyaritakeunna cuk. Nah, saya kumaha ke tinggal carita. Heuh lah hese pokona mah.
Pagis pugu ieu lain rosok na bisa dibawa ku aing ayeuna. Geus mau mobil tuh aing. Heueuh rongsok mah aya ngan heueuh. Kumaha nya Cup? Duh. Sing balik sia kunyuk kalau menye-menye aing geus mau mobil tuh kunyuk. Lain menye-menye Cup, heuh itu teh jalmana ka kaparesea. Piring ge haliber sia mah. Jeung pamajikanna paresea. Para sia kumaha ken? Heuh beusi anu 2 ton teh moal jadi dijual da pamajikanna ngadat. Terus aing kumaha itu mau mobil ken? Heuh pan aing ge tadi ngomong ulah waka. Nah sia kumaha kunyuk? Teu hayang nyawa aing malah tanggung jawab ken sia teh. Nah aing tanggung jawab di belah manana sia Ucup? Heuh sia tanggung jawab ken aing geus sewa mobil tuh ken kawater 200.000. Coba aing keur ngeder ken nepi ka eureun heula kawater da jeung mobil aing gara-gara sia tak kunyuk tanggung jawab aing teh nyawa lah. Heuh aing kudu tanggung jawab di belah manana pan aing ge geus usaha ngan teu hasil. Sia oding ku aing lamun dijeger kunyuk. Kunyuk Nah sia. dijeger kumaha sia tuh? Sia kunyuk tah anjing jadi tanggung jawab kunyuk lah. Heuh tanggung jawab naon aing? Oh sia aing nyewa mobil gantian ku sia kunyuk 200.000 aing. Nah atuh cenah kumaha sia ieu? Tak si kunyuk tah lah. Kumaha di mana rongsokna? Aing. Heuh si beusina teh teu jadi dijual Bang, nu 2 ton teh. Nah pang kumaha? Heuh pas kalah kaparesea jeung pamajikanna piring jeung gelas mah haliber Bang. Bah, di sia we nama aing pasena goblok. Heuh, Cup aing balik we wayahna atuh geus we. Sia ka aing. Atuh Bang. Nu 200.000 kumaha eta? Cih, nah 200.000 eta mah geus mayar sia ka aing. Aing mah mau beusi berhenti di tuka di anggar bensin sing teu mau beusi aing mah anggar balik deui bensin. Gua aing mah balik. Ka mana ieu, Pak? Balik sal paninganan teh tulus cenah da beusina eueuh. Nah pelahan anjing bisa bahasa aku nyuk. Heuh nyarekan we meureunana pamajikanna ulahkeun. Itu pas ya. Heueuh. Wis sia deui ting aing gua pas. Sok ayeuna Anjing sia bagong. sok. Da aing ge lain teu berusaha merjuangkeun sia aing ge. Aing mah tayang nyawa pokona mah sia kudu ganti rugi aing geus tekor. Ganti rugi ti mana aing? Ieu ge aya. Ieu. Aya 100 nganu mah aing. Heuh pas kado teuing. Ah kado dikedekeun lah. Lah aing ke diamu ka tuh. Siapa yang dicekes goblok? Sia ku aing dicekes balik. Dikeun goblok. Alah anjing Teh. Keur mah duit 100 na. Aing kumaha tuh ieu? Tegal kasih oli. Kita kola 100 ke marongsok tuh menang. Goblok teh. Rongsok setan. Mang Jack. Keur meuli naon Mang Jack? Ini beli bakso ikan. Meuli moal? Aduh gocengan. Ai sugan teh lain anu ieu teh Laris Jaya, PO Laris Jaya. Laris Jaya, dia di mana? Heula tuh aing heula. Budak mah cicing pandeuri teh. Wah, ieu bakso sapian oge teman ini. Bodas. Mang Jack sabaraha? Anjing nganyiwit sekali. Tah, Mang Jack 5 ribuan. Mang Jack 5 ribuan, urang 5 ribuan cil bayar. Ya, naon ieu? Jadi kudu aing nu mayar si kunyuk.